Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Awas ya Jalumpit, maneh anu bakal pangheulana diperenan ku dewek deuleuh. Kurang ajar pisan sia Jalumpit, ini peot dasar oge. Gerentes si Karijut panon hiji bari gancang ngawatek ilmu panembahan ragana. Ngajadikeun jirimna si Karijut panon hiji terus ngipisan bari ngalangkang. Wuk 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 wuk. Si Karijut panon hiji ngalakukeun panaraja ngarangsagan ka Nini Jalumpit anu jadi musuh utamana. Nini Jalumpit puguh jadi ngaranjung kaget sabab musuhna tetela jadi teka tenjo jelas mana wujud anu aslina. Sedangkeun ari Gopur jeung Neneh tepati kageteun da sabab geus apal tadi nalika si Karijut panon hiji keur dihurup kuduaan. Jelas harita mah pihak Nini Jalumpit jadi bingung kudu kumaha cara nyang hareupan musuh. Najan dihurup ku tiluan oge, kayan lawan masih mampu ngungkulan sarta ngawasa kana jalana eta tarung. Deuk sok jebrot jebrot deuk jebrot. Nini Jalumpit geus teu mampu jigana teh pikeun nyingkahan serangan musuh anu datangna ngaruntuy meh teureun eureun. Malah telila Gopur jeung Neneh oge sarua pada kabeunangan. Duanana rumasa teu bisa ngimbangan kacepatan gerak musuh anu jadi kalangkang wujudna. Nya nambahan oge kacepatan gerakanana lir kilat. Kade Nini, si Karijut panon hiji boga ilmu anu aneh Nini. Memang ulah oge kaget. Nah, si Karijut panon hiji nyangking ilmu model kitunya. Kumata carana bikin yang hareupan ilmu batan kitu Nini. Bingung ya kuring mah Nini. Bener pisan Nini. Kudu kumaha atuh? Neneh salempang inggis ka sorang Nini. Ngadon ngobrol sia. Sieun modar selain sakabeh teh. Si Karijut panon hiji kadenge seuri ngan tapi ngan ukur sorana wungkul. Tembongkeun jiri maneh anu sajati sia. Mentong licik deuleu taruma deuleu solihin. Tembongkeun. Nya kumaha dewek wae Nini peot. Tong loban nawar deuleu ari tarung teh. Angguran mah tadah deui panarajang dewek sia Nini peot. Hiat. Daek teu daek Nini Jalumpit jeung kadua muridna yang hareupan musuh anu teu katenjo. Henteu jelas jirimna ngajadikeun malik berat sabelah. Sedengkeun Nini Dempul mah anteng we harita teh ngadaharan buah kasemek bari ngalieukan anu keur tarung. Bari can pasti pihak mana nu bakal kasorang jeung anu bakal unggul. Tapi Nini Dempul geus bisa ngajudi lambat laun pihak Nini Jalumpit anu bakal rubuh moal kuat deui lila mertahankeun diri. Malah jelas manehna bakal ngabantu. Sarta katempo Nini Jalumpit bati rumahu harita teh nalika lawan terus-terusan narajang ka dirina. Ari waktuna ngabales keuna oge ngadon ngeplos puguh jirim si Karijut panon hiji robah jadi kalangkang bari ipis. Sedengkeun panarajang Nini Jalumpit mah mun keuna teh tangtu karasa nyerina. Gopur ngahegak ngatur napasna, getih ngalai tina juru biwir. Kompak harita tiluanana ngawangun jurus dilapis ku ajian balung wesi. Tiluanana boga kayakinan musuh bakal ngalayang jiwana mun seug kabeunangan ku ajian balung wesina. Sora anu patinggalero bareng jeung ngabarasatna tilu sinar beureum tina dampa leungeun masing-masing. Muru kana kalangkangna si Karijut panon hiji. Sat belesa dua beledak jeleger geleger. Disusul ku sora anu ngajeleger tarik pisan
jeung tiluanana boga sawangan, badan si Karijut panon hiji bakal hancur burak-rakan. Mata karita langsung saleri ngumbar kasuka. Tapi salerina teu lila. Tiluanana jadi ngaranjug kaget. Nalika haseup kandel anu memang mulen kana tangtungan badan si Karijut panon hiji puyar lalaunan. Betetela ngembang bolet. Anu disangkana bakal hancur lebur teh masih kene ajeg teu cacal teu bocel. Masih kene ngajanggelek jirimna tembong deui, malah bari jeung seuri sagarupa. Jeung anu kaget teh lain ini Jalumpit wungkul. Katut kadua murid-muridna, tapi nini dempul oge bari ngagayem buah kasemek. Manehna molohok mata si meuteun, kaget ku kamampuan si Karijut panon hiji bisa nyingkahan ajian balung wasina guru jeung murid. Ilmu butut, ilmu rongsokan. Maneuweuna naonan teu karasana naon. Asa diusapan ieu mah awak ledo. Ilmu teh nyaan butut pisan. Ayeuna urang pungkaskeun ieu tarung teh euy. Maneh kudu nyata modar ku leungeun dewek sia Jalumpit. Heup. Ya! Si Karijut panon hiji tembong terus ngawangun jurus ilmu pamungkasna. Les. Jirimna ngiles deui. Bari sapasang leungeunna dilapis ku kakuatan puncakna. Geusan namatkeun riwayatna nini Jalumpit anu sarua nganti panerjang lawan ku ilmu pamungkas mangrupa ilmu gabungan. Nini Jalumpit nangtung di tengah. Bari ngamalangkeun iteuk besi sasikuna luhureun dada. Gopur katut neneh narangtung di sisi pada sisi ngarempet ka nini Jalumpit. Sumber kakuatan puncakna sakedeung deui baris bakal bantau. Curelak, jeleng kalayang. Harita hiji jirim ngalayang ka tengah-tengah pakalangan teu beda we ti kapas. Meulah kana bakal lumangsungna bantrok kakuatan puncakna di eta patempatan. Tilu sinar warna beureum dipapag ku sinar bodas sinanglingan. Tapi samemeh eta dua sinar bantrok. Ti eta jirim anu meulah tarung timbul sinar biru ngagulung di tengah-tengah pakalangan. Mapag dua sinar anu arek bantrok. Kajadian saterusna memang mata hebat. 5 badan terus ngajerengkang ka tukang bari patinggal lero, tarik jeung panjang. Awakna si Karijut panon hiji terus namru rubuh maring lemah. Saratan ini Jalumpit katut kadua muridna oge sarua harita teh. Bari nyelebrotkeun getis seger tina sungutna pada ngajarungkel ka tukang. Sedangkeun jirim anu meulah kana lumangsungna tarung tembong keur ngajuralitkeun badana ka luhur. Sadutas ngajengkang teh awakna sarta ngabang kieung ka tukang. Horeng anu meulah jalana tarung teh nini dempul eta teh. Jada maneh dempul. Wani ngalangan kana pamaksudan dewek sia nini Nirawun. Cek Karijut panon hiji bari nyobaan hudang lalaunan tina rubuhna. Tapi ku nini dempul langsung dijawab ku mangrupa panarajang. Siut berasa. Sinar biru tina hulu iteuk naga tembong bijil seuneu. Laju ngabungkus kana warugana si Karijut panon hiji. Alah, panas, Si Karijut panon hiji gugurubugan, awakna kabeulem ku seuneu anu bijil tina hulu iteuk naga nini dempul. Bari jeritan awakna merengkel tutung terus eueuh nyawaan ngalayang jiwa sapada harita akibat teu kuateun nadah serangan ini dempul. Kuniang nini Jalumpit jeung kadua muridna karek harudang bari salumengir nahan ka nyeri. Aduh, nini dempul meni nekat ngalangan kana lumangsungna tarung. Tapi untung kuring tiluan jeung nini teu kuna naon. Cek nini Jalumpit. Justru mun diantepkeun lumakuna tarung puncakna teu mustahil mun pihak nini aya anu jadi korban.
Malah nini oge bisa jadi bobor karahayuan keteh ku kakuatan si Karijut Panon hiji. Nya bener pisan nini. Satadi nama kuring teh ipis pangharepan. Nya ngadu nasib we antara hirup jeung paeh. Kumaha maneh Gopur nenek? Mun seug kudu perlaya mangsa tadi lumangsungna tarung puncakna. Ripuh atuh. Nya ari kuring mah nyari doe nini. Perlaya oge demi ngabakti kan ini. Bener teu Nene? Leres pisan nini. Abi ikhlas turido lamun ngalayang jiwa demi nini. Syukur ari kitu mah. Tandani marane teh ngabakti bener-bener ngabakti ka diri kula. Melaan toh pati jiwa raga. Bagja anu aya kuring mah. Kuring boga murid teh bela pati pisan geni. Syukur nini Jalumpit. Tetela murid anu ayeuna mah balagur pisan jeung kapake ku nyane. Nya eta mun si Gopur jeung si Neneh eueuh asa lebar kuring mah nini. Jeung nyaan elmu nini dempul teh beuki nambahan hebat wae. Si Karijut Panon hiji nepi ka renghek awakna tinggal tulang. Disebrot ku eta seuneu anu bijil tina hulu iteuk naga. Hebat nini. Gopur jeung Neneh sadeuri bunga hatena. Lumeh ngadenge guruna nyebutkeun marehna kapake pisan. Jeung leuwihna ti kitu, maranehna duaan can sadar. Mun masih diperalat pikeun terus ngamusuh ka keluargana sorangan. Sarta teu mustahil mun misalkeun ini Jalumpit hasil namatkeun riwayatna kiruminta sakeluarga. Gopur jeung Neneh oge teu mustahil jadi korban kakejeman ini Jalumpit mun geus ngarasa teu butuh kana tanagana mah. Ilmu anu digunakeun ku si Karijut Panon hiji teh ilmu naon eta teh nini dempul? Gening elmuna teh aheng kacida. Ari kasainget kulama. Eta ilmu teh katelahna ilmu panembahan raga. Ilmu panembahan raganya nya saha atuh guruna si Karijut Panon hiji teh sabenerna. Kula jadi penasaran hayang nyaho ini. Kela atuh ngobrolna urang balik deui ka guha tempat nini. Ulah kesel ya teh kudu ngobrol lila-lila di dieu mah bari nangtung cangkul. Oh nya hayu atuh nini, hayu. Ngobrolna urang bari leumpang, bari balik ka gua Guntur. Saterusna Nini Jalumpit jeung kadua muridna sarta Nini Dempul terus taleumpang muru ka Guha Guntur. Sapapanjang keur laleumpang Nini Dempul jeung Nini Jalumpit neruskeun di obrolanana. Gopur jeung Neneh laleumpang tukangeunana bari ngadedengekeun. Sakanyaho ulama anu mibanda ilmu panembahan raga mah iwal ti Ki Darma anu cicing di wewengkon cadas ngampar. Tapi dasana nyaho ulama si Karijut Panon hiji teh murid lanceuk teges kula nyatana Ki Jagat Pancaran. Sedangkan Ki Darma mah alias Ki Jamrong geus ratusan tahun tilar dunya. Si Karijut Panon hiji oge kungsi 2 kali nangtang ijen ka kuring. Ditah datang ka cadas ngampar ngan ku kuring teh teu kungsi ditedunan eta teh. Malah akhirna ngadon manehna anu datang sorangan nganterkeun nyawa. Terus siga nama manehna teh guguru kagaibna Ki Darma meureunna nya. Gitu bisa jadi nini nya manehna guguru ilmu kagaibna Ki Darma sabab lanceuk ulama teu boga ilmu kitu. Tapi teu naon ini si Karijut Panon hijina oge geus paeh ieu moal terus ngumudag kuring lantaran penasaran hayang males pati geus paeh ayeuna mah nini. Mending oge ayeuna mah pikiran pamaksudan nini anu saterusna nya. Nya bener pisan ini. Jadi peuting engke
urang teang tempat tapana si Julfikar teh nya nini pangnindakeun kumaha carana sangkan anu keur tapa beunang di roga halak urang. Ini Jalumpit kekeh boga anggapan yen Julfikar teh keur tapa keneh. Padahal mah geus ampir 4 poe aya di imah, tapana oge memang geus rengse. Gopur jeung Nene nyaho ayeuna mah peuting kete bakal muruk ka tempatna Julfikar tapa. Siap nini siap. Naon rupa anu dipikahayang ku nini bakal dibantu ku kula sangkan tinekana. Komo anu keur tapa naon ngaruhna jang urang. Keun kula boga iteuk naga mangrupa kekuatan tambahan pikeun kula salila jadi jawara wanita. Percaya ilmu nini leuwih hebat batan kuring. Jeung yakin pihak si Ruminta moal mampu ngungkulan kekuatan nini. Dipuji kitu teh liang irung Nini Dempul asa ngabeukahan. Tah, ngeunaan si Malaka bodas cenahnya. Sang harepan kumaraneh duaannya. Piraku teu mampu ngungkulan mangkluk saperti kitu. Sabab ieu kukula dibere ilmu injeman tadi. Atuh piraku we kuring kudu eleh wae mah ku eta mangkluk nini. Kuring yakin bakal mampu ngarubuhkeun si Malaka bodas. Era atuh kuring duaan dibere ilmu injeman ku nini ari eleh deui mah bener teu Nene. Leres pisan nini. Abdi duaan bakal era lamun kudu ngarandapan deui ka sorang ku eta mangkluk. Loba deui obrolan-obrolan anu lumangsung di eta guha antara Nini Jalumpit sapara kanca. Anu peuting engke bakal ngalaksanakeun paniatanana pikeun ngajorag deui ka imahna Aki Ruminta kalayan gede hate lantaran dibantuan ku Nini Dempul. Tur dina waktu anu sarua kacaritakeun di hiji tempat anu karak kacaritakeun ayeuna. Jeung eta tempat teh mangrupakeun hiji curug tur luhureunana aya lahan lumayan lega. Tempat ngajentulna imah panggung leutik dipapaesan ku tatangkalan anu rajeg. Di antara batu-batu anu marencos jeung leueur teh sabab kabaseuhan ku cai walungan ongkoh kandal kulukut. Mata sahajalmana selain eta jirim anu keur jejorelatan di eta luhur batu. Bari pangawakan awewe kolot gerakanna teu beda ti kalangkang. Saha atuh eta jirim jalma teh? Horeng eta teh Maemi geuningan. Anu salila ieu disangka geus ajal binasa ku kakajeman pihakna Nini Jalumpit tetela masih keneh hirup. Jorelat celeng kolebak. Keur kitu tembong aya hiji jirim narajang ka Maemi, hiji lalaki kolot cetuk kuis make papakean sing sarua bodas. Tapi eta panarajang teh lain sanyana. Tapi mangrupa latihan anu salila 3 bulan lilana Maemi cicing di eta tempat. Disaprak Maemi leupas tina bahaya pati. Tuluy diselametkeun ku eta jalma pastina oge dibawa kapadumukanana. Maemi saban poena timimiti keur tatuna terus diurus tatuna nepi ka cager. Sarta digembleng ilmu jati kahuripan ku eta jalma. Meh ampir lilana geus 3 bulan. Rengse latihan, Maemi terus diajak ngobrol ku eta jalma. Bari duanana dariuk dina catangkai. Maemi anu kadengi keur cumarita ditujukeun ka aki-aki kolot. Janten di sim abdi teh di jurungannya pikeun mangkat wengi engke ku Eyang Jati Putih. Cek Maemi. Bener Emi. Di jurungan pisan. Ari sabab geus junduk waktu ninggang mangsa. Pikeun Nyi Emi lunta ti ieu curug pangayon. Jeung ceuk pangrasa kula mah Nyi Emi teh geus asak nyangking ilmu anu diwaris ti diri kula.
Duh, nuhun pisan eyang sepuh. Jisim abdi teu terang kumaha kedahna nganuhunkeun kasayan ti diri eyang. Ma Emi kadang nyebutna teh eyang sepuh. Pedah eta meureunan umurna jauh aya di saluhureun dirina. Eyang jati putih oge laleb nyebut Nyi Emi sabab rumasa kasahandapeun. Sami-sami Nyi Emi. Hampura bisi salila kula ngalati, bisi pernah ngalakukeun sikap anu lancang. Oh, mah ulah diasupkeun kana ate. Jeung kayan tempat kurang merenah, hampura memang sakieu buktina Nyi. Aduh eyang, teu pisan-pisan kagungan praosan kitu kasalira abdi mah eyang. Peratosan sareng kabela eyang tos langkung ticekap. Bumi ku abdi dieusian, sedengkeun eyang anu gaduhna duka sok di mana. Sabab dipilarian oge ku abdi weleh teu kapendak. Ari kula mah teu kudu diteangan di mana. Teu kudu diteangan di mana cicing anu sabenerna. Sabab puguh pan ieu pademukan kula mah Nyi Emi. Nanging panasaran we, jisim abdi mah eyang. Margi meh 3 minggon sakali eyang sepuh ngalongok jisim abdi bari masihan jurus katut ilmu anu enggal, kitu manawi eyang. Sebut we kula mah cicing di kolong langit Nyai. Aduh, ari eyang sepuh sok ka mana wae nyarios teh. Geus ayeuna mah urang malikan deui kana obrolan tadi. Nyai, peuting engke Nyai kudu gancang indit. Sabab kula boga pirasat di pilemuran bakal aya bancang pakebuh. Tarung tutumpuran geus moal bisa dihalangan deui. Bakal karandapan ku jalma-jalma anu dareukeut jeung Nyi Emi. Sumuhun eyang sepuh. Pami kitu mah abdi saja pamit. Sugan kapayuna urang tiasa patepang deui eyang. Nuhun, nyawa jisim abdi tos ditulungan harita ku eyang. Nya, juga itu. Bisi kaburu peuting jauh keneh ka tempat anu dituju. Hampura ieu eyang, lain ngusir, tapi ieu mah demi kasalametan dulur-dulur Nyai, bral guramiah. Nalika keur kitu, eueuh waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.